Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang pamirsa sadayana, katepang deui sareng simkuring Kang Ebet dina acara Carita Sunda. Anu insyaallah carita ieu bakal digarap ku simkuring dina lalakon Talaga Warna. Supados teu nyangkulong teu waktos pamirsa, hayu urang kupingkeun ku sadayana ieu lalakon Talaga Warna nya. Ku kituna mangga wilujeng ngupingkeun. Dina jaman baheula aya hiji karajaan anu ngaranna Kuta Tanggehan di daerah Puncak Bogor. Kerajaan ieu dipingpin ku Raja Prabu Sawarna Laya anu boga istri namina Ratu Purbamana. Pasangan ieu encan dikaruniaan budaknya, sanajan sagala cara geus dilakukeun, Raja Sawarnalaya akhirna mutuskeun pikeun tatapa di goa. Teuing babaraha lila nama eta raja teh tapana. Hiji poe akhirna raja meunang hiji wangsit. Ku izin ti kawasa istrina teh hamil jeung ngalahirkeun putri anu geulis kacida. Putri ieu dibere ngaranna Nyi Ajeng Gilang Rinukmi nya. Namina teh ieu meureunan Nyi Ajeng Gilang Rinukmi atawa sok disebut oge Putri Ayu